Aing keurang-keurang molor ka dititah ngalah awi kolot teh. Ragen awi hiji jeung pamancar mirip aneh aing. Nyawa itu bisa ngalah awi dititah we aneh aing mah. Wah, ega mah eta euy, dititah ku aing. Woi. Aing pernah nepos yang ngalah awi. Ka aing tutor ka mana kumaha ngalana bari bantuan aing deui saeutik. Nah, teka deuleu urang geus baju alus kieu. Mung lah. Roream. Aisyah ini kadek kedai sih ya. Ampun. Bro, berangkat. Ayo goblok. Lain mah nyek ke kebun bawa motor aneh. Sugan teh ka kota Ngawi. Maya ka kota Ngawi goblok. Mulai tadi dia motorna teh. Ya bener di dia motor. Heeh, mana naon ieu aing mah. Alhamdulillahnya aing ieu mah kudu di dieu. Geus nya tanggung jawab. Mobil dicentang aya mobil ge, kesini di dieu we. Yuk, sama kebon. Yuk. Duh, motor-motor acan itu nih rusuh sih tah neang deh ya teh. Jir, ya motor saha itu kenapa? Bawa ku aja. Oh no. Aing ngawina di mana? Jadi kebon atuh. Teu nusa. Heeh nya euy. Kalau aing teh begoan kebon. Lah bae cong ngalawe. Bon saha? Yuk buru. Bener sia, deal dadana ku aing. Nahan kacil euy. Sare di tengah-tengah solokan. Hei sia. Sia keur naon eta dinya jol-jol dinya hilik aing ka ditu tuh. Tuh nyinyi. Mereka deula yang keresan di dia. Jol molor di dinya atuh Aisyah. Tadi aku ku kolot dia molor di dinya. Hilik. Kakak eta aing budak saha eta? Hah? Budak saha? Teh nyaho anjing. Bukan imah. Kumaha aing we nu sasarean di dia aing. Salik lah. Hilik aing ka ditu. Ih, sayang sumpung hulu eta hilik. Mun maneh hayang ngaliwat, wayahna aing kudu milu jeung maneh. Buru-buru hilik. Aneh aing. Kala-kala aing maraneh kamarana kita. Sungai. Ngalah awi. Oh, Iya tengah awi. Tuh, nanti jauh-jauh tingkah kebon. Ya iya tuh. Tuh awet tuh. Mejana merenyang pamancar masa gitu mah. Heeh nya. Capek-capek ngalah. Bau. Tingkah kebon. keren sia. Kamari kecep Pak Ustaz aing keur ngajulo sok diajar puak-puak. Pamalikin. Sekali mah moal berenang. Ulah. Ayo, heeh atuh lah. Oh. Aing butuh bapak aing yang izin sama. Dulu. Aduh ngalingan mah dog liar. Udah buru aing. Awak tau enggak? Wah. Pengaruh siang ngalingan mah dog box ya. Box ya. Mayan kan aing menang. Milik. Jadi kecil. Yuk. Motor teh kunaon deui? Ya bensin gitu. Telepon. Lo. Heula ieu. Motorna beak bensin. Atuh kalah rusuh mah. Ayeuna ya bari lumpang ya. Ada mah geus maku putus dik indung aing menang ya. Yan. Nanti awis salun jadi kudu dipanggul deh. Aduh. Yo motor aing leungit deuleu. Euy. Motor. Tuh. Aing ge. Cenah aman. Kumaha tuh ieu euy? Ah sia kumaha tah deuleu motor bapak aing ka leungit becan lunas deh. Gara-gara sia tuh dah. Tuh kolot aing ke ngadon itah ngalawi. Jadi motor sia leungit.